Enjing Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahnya pamitos sehat mah sehat dina zaman ayeuna uang gaji sih oge teh kayak saya urusan penting mah nongkrong seulamat teh nya sok KKM neng kulota mangga dipimpin heula doana. Saya agak akan dikejar Pawitan. Madu areng. Tosnya doa mugia lamun dinten ayeuna tiasa lancar sareng tiasa masukan ulah pangaruh nu langkung bahasa Sunda sadayana ini atuh Amin. Itu Amin. semangat tanapi ieu nanya ibu mah teka tinggal wae ieu lalaina teh buka sinyal ibu nu kilang sae mohon terusnya ulang lanjut we dinten ayeuna materi urangna eta ngeunaan sajak ulang sajak Serah. Jatuhnya eta puisi. we pinter Silvi nya ieu teh pinter. Nah, sate acan ulang kanu sajak tong hilap link absennya entos ibu nu dikirim sapertos mingguan-mingguan biasa di ieu heula dieusian heula bilih anu hilap kan entos linkna aya di WA tadi teh nu izin teh ka ibu hiji Ani. Oke, tadi teh so Silvi sajak teh nyaeta puisi Bu bahasa Indonesiana pintar sae. Terus aya deui nu terang naon? Sastra Bu. Sastra Rosiana Batul Lalastikannya. Jadi puisi sajak teh lebat oge kanu sastra puisi mah bahasa Indonesiana pangintennya. Kalian biasaan pengertian sastra cenah. Ta ayeuna mah atuh supados hidup langkung ngatos ku ibu ulang dijelaskeun heula. Tadi sate acan ibu ngajelaskeun ulang tinggal heula contoh teks sajaknya. Ibu Nada Widi Sehasku. Jadi dia teh aya sajak ngeunaan kahirupan manusia karya Edo SY. Kabaca teu sok baca heula lelaunan we. Tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta supados hidup memahami kaidah sajak dengan baik. Anu kedua, mengidentifikasi diksi dan idiom yang terdapat dalam teks sajak dengan terperinci. Anu katiluna, analisis isi yang terkandung dalam teks sajak dengan baik. Jadi gelang analisis ogenya lajang menceritakan kembali isi yang terkandung dalam teks sajak dengan percaya diri. Nah, itu tujuan nama. Iya teks sajak anu tadi iya anu kedua aya teks sajak Ciupi aya Dedi Windiageli kabaca say Membaca. nah, muntas baca ya baca we heula maging ke ku ibu di share ke poin-poinnya di nu WA
Nah, ayeuna ngeunaan sajak wangenan teh naon atunya definisi gitunya. Sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugara nu tadi teh puisi cenah sawarna tadi teh Silvi Alia sanajan ditulis dina wangun ugelan tetela sajak mah tepati kaugal ku patokan-patokan jumlah menang saban padalisan jeung jumlah padalisan dina saban pada sapati dina pupu atawa sisindiran. Nah, ayeuna kan wanda sajak ditilik tina cara ngadadakeun eusina jeung cara pangarang ngebrehkeun masa. Sajak teh aya dua jenis nyaeta aya sajak epik anu kadua aya sajak lirik. Nah sakitu teh tinu poin mah materi nu didugikeun sok aya nama Hidap Pilali satos nu nembe Hidap Pilali ngeunaan sajak dina internet. Hidap tos ngaragapkeun penjelasan ti ibu. Oh tos presentasi tadi ti ibu teh. Tadi ku ibu tos dipresentasikan pilih ayana tengah tos badai patarosan sok mangga sok dan ini abdi ngadamel sajak perkawis cinta kasmaran kitu Bu patah hati ngeunaan diri abdi eta sajak mohon sajak lirik sajak lirik nyaritakeun ngebrehna perasaan si kungarang anu kahandapan. Nah, ayeuna aya deui nu naros. Regista, kumaneh? Janten pami ngadamel sajak teh kada dipilih kecapna teu kenging kecap saayana. Mohon laras gelis saya nama pamila ngadamel sajak urang ngagunakeun kecapan pilihan nu tadi teh nya diksina nya dipilih atawa kecap konotatifnya jadi kecap anu lain sabenerna contohna bae lamun nuliskeun jalma nu dipika cinta jalma nu mere semangat nyen hirup urang ceria cerah amun ibunya pami ibu mah imajina teh diksina teh dipilih na sarangenge sabab sarangenge teh mataharinya sumber kehidupan ulang nanaon pami hujan kan kadang ulang kewakasanan pami ayatan awan itu Regista kumaha Mohon atuh Bu. Tos ayeuna saden bade naros Saya Bu Daya Saya Bu tas ngartos. tos ngatos alhamdulillah pami tos ngatos sadayana. Iya aya teks sajak nu tadi awal ditinggalikeun ayeuna sajak nanya baca hidap. Nah aya nya sok saha anu bade macakeun sajak sok neng nuas Salma Mana suka Salma mana coba neng Salma kaca neng etana kamerana dihulungkeun teh eta teh sok mohon bacakeun neng. Ma'ana tukang surabi saban subuh setiang ngaganti nu meuli satahu usaha ngadago rezeki cek paribasa najan ngan payu Oke, sae lanjut Bu. Nah dagang surabi teuing geus ngaliwatan pirang rewujanan aya rame aya sepi keuntungan teu pasti. Sae lumayan geuning jagoan oge. Bade lanjut kata napi aya deui nu sanes? Sok saha? ma oge Ya atuh nami heula atuh. Oh ya gitu.
Sok ya. Bu. Sok ya. Ngatur. Ma yakin Rizky mah aya nu ngatur. Kukituna henteu kudu jadi catur. Gede leutik emak tetep ngucap syukur. Ma anah tukang surabi setia usaha nu meuli. Rek rame rek sepi tetep samujud ka Gusti. Oke, saya. Itu pisan. Ayeuna cik nembe nu dibacakeun ku Abi Bu. Kulota. Abi, Bu. Naon cenah kulota? Kulota, naon cenah kulota? Margi nyari batur. Bu. Betul, sae Betul, lah. atuh nyaeta makan. Nah, ayeuna anu sajak nu tadi, kecap-kecap nu tadi pika hartosna catet terus ditilali dina kamus online bahasa Sunda. Link kamusna ku ibu tos dikintun Link via kamusna ku ibu WA tos mangga dikintun via ditinggal, WA, mangga dicatat ditinggal, terus ditilali hartosna nya. ditilali hartosna nya. Kumaha ayeuna entos? Kumaha Dicatat? ayeuna tos? Aya nu Dicatat? tengah hartosna? Aya teu. Aya Aya, Bu. aya, tiala aya. Ya, aya. Aya. Sok. Ya. Ayeuna Sok. sebutkeun Ayeuna tilu Sebutkeun tilu kecap nu tadi pika hati ku hidap. Nah, sta eta nya rada susah. Tilang wewu nganti sareng sumujud. Aya nya dina kamus online. Janten zaman ayeuna mah sanos zaman ayeuna wae teu sakola zaman wayahna. dunia wae Kedah langkung sakola motekan wayahna. ningan kanu internetnya. Kamus wae ge teu kedah nambut ka Kamus wae sakola ge heula ayeuna mah pami Sakola tegaduh heula tapi ayeuna biasa mah. tina internet. Kumagi waktuna Saya. samparet jadi ibu teh Kumaha aya waktu nanya. samparet jadi ibu teh Ayeuna sadayana nya. pamitos ngalatos Ayeuna urang pamitos kajakeun ngalatos urang LKPD na teh aya dina GCR. Dina GCR. Ku ibu tos dikintun linkna dina Ku grup ibu tos dikintun kelas, lingna sudah. dina WA Kantun kelas, diklik sudah. lajang dikajakeun. Kantun Mangga ku diklik idep lajang dikajakeun. dikajakeun. Mangga ku idep Waktosna dikajakeun. 10 Waktu. menit. Tah, atos geuning tos anu Tah, lebat. atos geuning tos anu Ibu ditinggal wow, hasilna Ditinggal sarae wow, geuningan di hasilna dia aya sarae Tila, aya geuningan di dia aya Silvi, Tila, aya Silvi, aya Alia, aya Kulota, Alia. Regista tuh sadayana tos lebetnya sarae hasilna Sajak ayeuna sateu acan ibu mungkas ilawungan ibu mungkas cobi saha nu ilawungan, bade nu cobi tiasa saha nu ngajelaskeun bade nu dina tiasa lawungan dinten ngajelaskeun ayeuna teh dina urang teh lawungan diajar dinten naon ayeuna we teh. ma tadi teh urang teh naon Naon? Sajak Bu. Janten jak teh salah sahiji karya sastra nu wangunna ugaran. Jenisna aya 2, nyaeta adegan lahir sareng batin. tapi nalika nyelat sajak enggaknya urang kedah bawa kanti nu tadi siga contoh teh lamun i pendak deui sareng i a pendak deui sareng a entong ka mana wae nya. Entong ka mana wae Terus nya. sajak teh aya 2 jenis nyaeta ya sajak epik sareng sajak lirik. Unsur-unsurna oge aya 2 nyaeta lahir sareng batin. Lahir sareng Terus pami bade ngadama sajak pami pada ngadama Nulis saja. sajak kekacapan oge urang kedah pinilih Sajak teu hilap saparantos ieu Teu hilap lawungan saparantos rengse dinten ieu ayeuna lawungan hidup rengse diperhadikeun dinten ayeuna ngajakeun hidup tes diperhadikeun evaluasi. ngajakeun tes evaluasi. Tah, tes eta tos aya dina Tah, Google tes Form eta tos aya dina barcode-na. Google Ibu tos Form dikintun barcode-na. dina Ibu tos WA. dikintun dina Waktos WA. ngajakeun ti ayeuna Waktos dugi ngajakeun minggu ti payun ayeuna. satacan lawungan. Dugi Mangga KKM urang tutup heula ku mangga doa. KKM urang tutup heula ku doa. Sok KM. Saatos urang ajar hayu urang sasarengan ngadua. Alhamdulillah rengse. Alhamdulillah. Sakit heula ti ibu tapi sateuacanna ibu Sakit bade heula ti ibu ngemutan tapi sateuacanna ibu bade hilap, ya. ngemutan Protokol kesehatan pami urang protokol memang kedah kesehatan pami kaluar urang tapi pami memang kedah kaluar tapi pami penting-penting teh mah saena tong kaluarnya penting-penting teh mah saena tong kaluarnya pami kaluar Dihuni, weh. prokesna masker pami kaluar kelas wawasan kelas wawasan jaga jarak ayeuna sakitu Sakitu panginten ti ibu panginten ti ibu mah mah. mudah-mudahan
mudah-mudahan dina lawungan dinten ayeuna mudah-mudahan di naungan seueur dinten ilmu ayeuna anu seueur kuhidat tiasa ilmu anu dicanggih. kuhidat tiasa Hapunten dicanggih. bilih seueur kekacapan Hapunten ibu bilih seueur kurang kekacapan mah. ibu nu kurang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Dah. wabarakatuh.